Ulah katungkulkeun teuing kana gawe, poho kana ibadah, dari pagawean mah moal beres-beres. Tibatan beres pagawean mah adon umur urang anu beak. Kusabab kitu ulah nepikeun ka katungkulkeun teuing ku gawe. Saha nu hirup di alam duniana anu maot mereskeun pagawean eueuh. Rata-rata kabeh ge ninggalkeun alam dunia teh ninggalkeun pagawean. Pagaweanna can beres tapi kaburu beak umurna kitu. Jadi ulah katungkulkeun teuing ku gawe mah. Anggar urang mah kudu inget kana ibadah, ulah nepikeun ka poho, ulah nepikeun ka komo bari jeung cul mah. Kitu juragan.